Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jol bae aya santri kadinya ngadengekeun ngaji. Barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar. Cek nyana ari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian. Remeng-remeng dadeuleun cek nyana remeng-remeng. Eueuh di jalan cek nyana ieu mah jang meuli teu boga duit. Ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluar nyana ti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid dideuleu deui eueuh pindah deui pasuka tilu aya tah diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nya ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masyaallah hararangeut daging aya kemudian tu lauk ayah, kemudian terong ayah terong, mantap, mulai cokot kunya. Begitu dicokot dek dihuapeunnya, nah inget, masya Allah, naon hartina aing ngaji, ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah, meureun ja aya keneh tanaga. Mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkan hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan insan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol. Ini can puguh ya datang ke isuk. Atuh seumur mah ditebak lah waduh. Nyai almarhumah ge sehat. Umurna ngora keneh, tapi pan nu apal. Nah, eta si santri teh ngahulang menyaing maling ceuk nyana. Lah, geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna, aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling. Sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah, aing ngaji mah pan geunah. Ngaji mah pan geunah. Coba lamun teu ngaji, keluar di masjid, mana nu mejeuna ieu? Sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit. Nu kiai pan dicokot. Nu hendak nyokot nu kiai mah nya kiai marah cenah. Moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji. Asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae. Tah, terjadinya nak tutup gendai turun saji keluar ke masjid kieu, baik masya Allah. Jadinya nak ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keadaan laparnya nak. Dasarnya adalah sieun ka Allah. Sakitu ditanya ku guruna, "Ceng, kamane bangunan leuleuskeun awat?" Kali tiup di dia. Orang mana? Orang anu geus kawin danjan. Ih, cak hatena aing hayang dahar tanya kawin. Jauh amat sih kiai. Atuh encan sekian. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teu laku jaya beungetan pun. Itu beungeut mah beungeut bae nya lamun dibawa ka solehar 12 ieu mah. Nganu buntutan doang.
ceng sia bener can kawin can. Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya, sebenarnya lapar cenah. Kudu ditanya kawin, emang awewe na mana cek deui. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena. Neng ka dieu, datang. Ieu masalah. Deuk nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki. Insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah daek ulah cek kita teh geus aju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nu ku aing deuk dipaling teh ceuk aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana. Masya Allah, nya lagi deg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh asup ka dieu nya luak lieu geus teu salah cek yang turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tadina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tadina mah kan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah ta eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus walau aqra wallahu a'lam.